Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana sampurasun. Tepangkeun nami abdi Hasi Safira, absen 4 di kelompok genep kelas 12 IPS 2. Bade ngepresentasikan hasil kelompok abdi sareng rerencangan. Materi anu bade dipresentasikan nyaeta materi mantra asihan Sunda. Daftar eusina nyaeta ciri-ciri mantra Sunda, fungsi, papasingan, manfaat, sareng contoh mantra Sunda. Ini salaku moderator bade ngawanohkeun anggota kelompok abdi sareng tugasna. Nu pertama Arif salaku pawang materi ciri-ciri mantra Sunda. Nu kadua Karin salaku pawang materi fungsi mantra asihan. Nu katilu Risma salaku pawang materi papasingan mantra asihan. Nu kaopat Dinas salaku pawang materi manfaat mantra asihan. Nu terakhir Riki salaku pawang materi contoh mantra asihan Sunda. Mangga sadayana hayu urang dangukeun materi mantra asihan nu bade kelompok abdi bawakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Arif Rifaldi, absen 3, bade ngabawakeun materi ciri-ciri mantra Sunda. Mantra mangrupa puisi lisan anu magis digunakeun pikeun ngahontal tujuanana ku cara anu khusus. Di masyarakat Sunda, mantra teh dibagi jadi sababaraha bagian. Nyaeta ajian, asihan, jangjawokam, singlar, raja, sareng jampe. Abdi sareng rencangan diskusi ngeunaan mantra asihan. Aya oge ciri-ciri mantra nyaeta kahiji mantra diwangun ku sabab peruntuyan kecap mibanda sareng wirahma. Nu kadua mantra dicandak tina cara gaib sapertos katurunan atau impian. Nu katilu mantra ngandung rayuan jeung parentah. Nu kaopat mantra dijieun jeung diamalkeun pikeun tujuan khusus. Tepangkeun nami abdi Karin Agustin, absen 18, bade ngabawakeun materi fungsi mantra asihan. Mantra asihan nyaeta mantra anu boga maksud kanu jelema dipakena pikeun ngawasa sukma lian, dipikat cinta sangkan bogoheun kanu make mantrana. Mantra asihan oge tiasa disebut jahat anu ku aduran nyaho. Pangaruh sejenna anu ditimbulkeun ku mantra asihan nyata bisa dijadikan jalma anu makena katemong leuwih kasep atawa gelis, ngajadikeun manehna dipikaresep jeung dipikanyaah ku jelma rea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rizma Dwi Putri, di absen 33. Abdi bade ngajelaskeun tentang papasingan mantra asihan. Papasingan mantra nu kelompok abdi sareng rencangan dipilih nyaeta mantra asihan atau nu alurang nyaho pelet. Asihan teh mantra anu dipakena pikeun ngawasa sukma atawa hate batur sangkan resepeun atau sukaeun. Kanu macana aya asihan anu maksudna ngarajet hate nulian, tapi ngarajet di dieu mah maksudna rajet ku pakating asih. Rupa-rupa mantra milik asihan seperti pelet, kinasihan, kendang, jeung kemat. Assalamualaikum, tepangkeun nami abdi Dimas Fajar, absen 10, di dia abdi bade ngajelaskeun manfaat mantra asihan. Asihan nyata asalna ti basa Sunda. Asih nu artina sayang, sedangkeun orang Sunda biasa nyebut nyata pangasih atau mere cinta. Asihan teh puisi mantra dipake untuk mempengaruhan jiwa atau hati seseorang agar dipikir hormat. Pengaruh sejenna nu ditimbulkeun ku mantra asihan nyata nu make katingali leuwih geulis mun teu leuwih kasep, ngajadikeun manehna dipikaresep oge ku rea jalmi. Hapunten sateu acana sadayana kusabab Riki teu tiasa ngarekam video tina HP-na. Contoh mantra asihan Sunda bade diwakilan ku abdi Arif Rifaldi. Asihan sabelit bumi. Asihan sabelit bumi, asihan salinglang buana. Berakasih dadi asih. Nu asih lungguh na biwir, nu haat lungguh na soca. Roh truk-truk awak anu si sebutkeun namina. Mangka wela, mangka asih. Raat asih ka badan awaking. Tepang deui sareng abdi Hasi Safira,
Di dia abdi bade nyimpulkeun sakedik ieu materi asihan teh. Mantra asihan nyaeta puisi mantra nu dipake pikeun mangaruhan jiwa atawa hate batur sangka diaku jeung dipika hormat. Tur biasana dipake ku lalaki atau ku lalaki ka awewe anu dipika resep atanapi dipika cinta. Pangaruh sajina nyaeta bisa ngajadikeun jalma anu makena katembong leuwih kasep atawa gelis, ngajadikeun manehna pikaresep jeung pikahayang ku jalma. Tah sakitu presentasi ti kelompok abdi. Kelompok genep ngapunten bilih aya kalepatan sareng kakurangan materi, mugi abdi sareng parencangan tiasa langkung sae. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.